Kumaha atuh budak balik si kasnen meureun heuda ku aing da ari di dieu ampun Gusti teuing bangorna ari balik melang aing teh nyaah inget ingat ku bapana tah teang suna ku bangorna Gusti agung teuing saku lalat-lalat teuing eta mah budak teh bahan keren isu kasih kasne karunya di jalan mencoba gaya buan di nawahon gak mahancur sawu anak takene kumaha atunya tapi heueuh ieu teh asa mungkin nyen comro kitu geus asa babari aya boga nyen comro ya tuh anjir ieu kau ketua tunjuk eta astagfirullah buru tah anjir ieu saha mending keneh nyen comro sampai aya maka mana si ujang anen teh geuning sarana maka ada di kamar cenah naon di eta aju atuh nah naonan eta teh ye aju bu ujang aju uang ngalaheula sampo apa nisuk itu nyaba itu balik ngaganggu ulang ngaganggu ayo cicing kagok keur ulang ngaganggu ieu nini eueuh batur mangala sampo ka kebon juga lo resep di kebon lain titipan wae lah kok ngaganggu wae lah hayang lu naon ya jadi ka kapae hayu dia hayu aduh ya kenapa tuh kami aja pegang ayo diajar ai di kampung mah isukan kumaha lamun betah hirup di kampung kudu nyaho ka kebon ka sawah kudu ala di kampung sing atuh bantu-bantu nenek tah hayam naon para baneun ya urang ka kebon teh jauh ieu cek nenek ogenan di mana gitu tadi dinya urang ngalas sampur aja apa itu coba ka paman jauh keneh ini tak kalinya tak ada jalan uang deket ke mana mau bisa di jalan mana ke gitu kebon mana kadinya tak kemang naon kini iya teh kemang sarang ini ini anu kiraan ini tuh nah ieu teh anu sebut simet simet nah eta teh palang naon ni eta jalangkung ieu jalangkung nah jalangkung ya ini jalangkung ni itu ulah kasep ageun ulah jalangkung ini jalangkung kagak jalangkung ieu ni kieu aya murah teh lagi nyucai tina seeng nih seeng apa seeng apa dangdang berarti jalangkung tuh pelak nini tah geus baruahan timun ini nek aya ieu teh timun lamun di Jakarta mah bonteng aya di mah timun awas lamun cabak siledeun ceun kan geus gede ge di opi kumaneh arek mah ujang usuk arek atuh ane di ditu mah eueuh ni kan tuh pelak nini pelak aki maneh sampe tah keledek kieu awas ieu tah disikat tincak sampe yo tak ka dieu tah kade sing apal tincak-tincak di leuweung di kebon tah geuning nanahaon eta teh eta kan kasnin eta aya nu mana kan ieu otak kutek kumaha tangkasan sampai ya leuwas untung kami teh jantungan sok ka dieu teh awas turun ini labuh betah mi cicing heula cicing sok saya mah ngeun bedogna sok isi teu bisa kalah nih aduh nih kade nih aya asli tuh satu mana tidak tanung kinung udah nih kalau naik kecil kalau merah nih la ilaha illallah ais ganong sugan teh kuat eta wenen tah ieu ya ngalah sampeuna ieu mah beutina moal koloting meujeuna gitu aling ku ini uang tilas luhur lin buahna nih ieu lain buahna ai sampe mah beuti dihanap asukeun can buahan ieu da buahan itu buah-buahan isukan lamun tangkana geus nyaga buahan aling uang tilas ku ini tah eta teh ngaran betok sapaan bisa henteu lah buat dia ada sorangan dihanap betina nya dihanap ya tuh kaduga aduh cantik deui sendiri cangkeng nih sok atuh jeung ini dua tuh
Sok caklah nih. Sok. Satu, dua. Maneh bakal dikahareupeun ka dorongna. Ini anu kahareupeun kurang ka tukang dieu da. Katukankeun bedotna. Ini tidinya urang teh dieu atuh. Sok. Amin jadi kaluhur sugan. Sok. Satu, dua, Adakeun hulu, adakeun Sok. mah kuat. satu, satu, dua, sok, sok. Loba beutina ieu nih. Ieu kanyak ge Bang Comro loba sakieu ge. Ica dan beratana na ujang teu berat. Wah, sampeunya ieu teh. Nya cek ini ge resep keneh ka kebon. Segala di kebon ieu. Nah, geus sakitu ge bawa bawang bali. Mana deui nih? Panggul. Ayo atuh ah. Panggul. Aduh, Ka mana ieu nih? ka dieu, ka dieu jalan atuh, itu jalan balik menang. Kosok poho jalan nih. Diajak jalan kaleuweung, diajak jalan kalembur ogenan. Ngomong tadi nih yuk tuh. Geus capek ini. Ya Bawa yuk. bedog. Ya caklah ieu na ku ini. Ini capek dah. Ada aduh. Ayo nu ngaganyel nih. Biasa ini geus nepi ka dieu geus. Kenal nu jang. Ini mau botas nih. Kuonnya sampel. Hayang ah capek nih ah. Astagfirullahaladzim. Mung ah. Aing Geus ngalai tat. Duh ah capek mung ah. Geus di dia kalau ya waktu nendang ke uang bersihannya. Heeh, Bang Parut, wangan diajar mari jeung ini ke da kasetnya. Nah, sekarang sampul. Ini si Parut. Kemana si Anen itu? Ya, Anen. Ayo wangan sek sampel, panah yang comro cenah. Keun bae eta mah ka bawa we isukan itu. Sukun teu we meunang hayang ngadahar kan maneh hayang. Dasar barudak ayeuna atuh hayang comro itu hayang we pesak-pesak pisan sek sampesan ikeun bae syukur resep ku ayeuna jadi hiburan. Nah geus lebah eleuyeurna Gusti nu agung isi kasmen geus moal aya dua we tidak heuh kumaha lagi injuk kami ini Bang nah kami nah sampeuna mah ieu teh mun diboboy ge Anen ieu teh nah kunini untang meuleumkeun ge mun ieu teh catetro belum sampai kieu mah hipu coba alus pengeuna Bang Comro we nya deng kan hayang comro cenah ya deng keun kunini kang nyieunkeun mengpeung di dieu bangor-bangor ge saya teh teh nyaah ngaran-ngaran ka incu mah di kumah kudu apik nyeun dahareun mah kudu beres kumah tina cairan tuh edeng nya ini ge loba hakangeun gaya-gaya di kampung mah tinggal daetna tinggal ieu na haring siam ini sekali tuh kaki cak ini ya anak kucing di cokol beda aneh wae di kampung bukan kadina di kota kurang baru deng Anen ya bantuan atuh ini maruna deng amis teh iya panah yang buru-buru cenah ngadahar iya Comro ya punya nih ke di Parut tadi ya deng dia bantuan yo tak dia ge coba ujang menguang make kalapa tah make kalapa we saeutik kami nena ke kalapa sakit ge mahi dajang eta mah samarakna minangka nama ngeunahna gitu wangian samarana sing ngeunah ami heueuh mutung itu aing ka dieu ayeuna hitung-hitung ieu we aduh poho deui kami keun dieu pelanjingan di karinyakeun tah make tempe biasanya mah ini baku sukupan kalapa wungkul ieu mah pang make tempe amih ngeunah hitung-hitung pakaulan maneh ka dieu punini pangieunkeun Comro
Terus enak makan. Kira putih enak comrok buatan ini itu. Anen uangin comrok nen kadi ya kira ya ami apa cara nanyen comrok teh kumaha. Teuing aya wae nenek hayang comrok nenek mah hayang comrok mentak dedengeun kami kumanya. Alhamdulillah padat nya nama berenang kami deh. Kera nen sakedeung deui. Sedap anak teh. Urang goreng dejang geus sakedeung deui ku nenek. Kena minyakna. Geus sakitu ge loba da saeutik ieu samrona genan. Keun si panas heula minyakna cenah wang asupkeun heula. Gorengan goreng ya bismillahirrahmanirrahim. Ini senyik orang ini udah sayang gitu. Alhamdulillah ijang tak comrok asa parat jangan. Anen Kasmin, Ujang, ya asak comro bagus ya. Tadi cenah yang comro, ya kan dia puluh ya. Asak mi. Asak tuh, alhamdulillah ini karoneh meureun. Eta Tinggal ambeurnya ya. tinggal awas kesukaan panas. Sekarang panas. Karena pisan anyat ieu. Nah, kakarahan eta eta ngadahan sok mati geus. Ya, ini nu ieu tah, ieu besok. Ieu nu aya eusian teh nya. Isina naon ieu ni? Anu cek ujang teh anu bahasa anu kita tanya nih anu dina ada kacangnya oh tah nu kitu heeh ieu disebut comrok teh Kacang mana kacangna ieu ni? eta anu di dinya mah kacil da beureum eta mah geus digali geus di kuning tadi kuning gitu heeh tah Kaosan ieu nya ni. Tuh mejaan ini mah yuk panas kayaknya. Kan make cenge make rawit Palingan atunya iya. panas tuh. ya kunen aja geura ya ya no ya Panas itu yuk. tau ya Udah lada yuk. wah ya nah enak Ini dunia cobaan. panas ya harus ini mah panas